kolot urang indung urang teh ngagaduhan warisan, warisan imahna, warisan karya nah gitu ditinggalkan apenak kita berupa batu sareng handapna nu disebut yoni. Janten sampai main nyapu kabuyutan kurang di dieu teh maksadna teh kanggo ngabaca ditinggal simbol ditinggal karuhun indung bapak urang. Dina tahun kapungkur tiap tahun kuring kuring sok diemutkeun. Yen ieu sanes nu abdi batu lingga yoni ieu sanes nu abdi. Tapi anu sadayana Kak anak incu anu hirup zaman kiwari indung bapak urang ninggalkeun warisanana bade dikumahakeun bukan alif bade dical bade digadekeun kumaha ahli warisna daripada kukang alif digadekeun mending keneh dirawat ku abdi ieu mah ulah duwi kagiling ku batu ulah waka kajen keneh abdi nu paehna daripada ieu diruksak digiling jadi pasir model itu gitu. Kunaon margi ieu hiji simbol anu disimpen kalintang gagahna dibentuk kalayan presisi yang tinggi dengan teknologi pada zamannya, memiliki lingkaran yang begitu bulat, kemudian memiliki beberapa sisi. Sareng dosen mah kitunya. Jadi diterangkeunana dicampur ngau bahasa Indonesia gitu. Jadi supados engke biasa ngajelaskeun deui ka mahasiswana bahwa kita itu memiliki warisan ilmu pengetahuan yang disimpan dalam bentuk simbol. Simbol ini dikenal secara akademisi dinamakan lingga yoni. Lingga, kenapa ini dikatakan feminim katanya? Karena gaceng, sehingga folklore terjadi distorsi sebagai simbol alat kelamin laki-laki, cenah lingga itu. Padahal kalau dilihat sama sekali tidak berupa gitu loh. Kemudian yoni ini digambarkan sebagai kelamin wanita, ditinggali teh da teu mirip kan gitunya. Teu mirip ieu pas lagi opat nah anu kelamin wanita pas lagi opat pan teu aya. Hartosna terjadi distorsi tafsir mengenai lingga yoni. Tidak salah juga disimbolkan, tapi bukan simbol kelamin, tapi simbol pertemuan antara laki-laki dan perempuan, Adam sareng Hawa. Spesial dalam nyapu kabuyutan sekarang kita kedatangan tamu Abah Halim, oke. Tamu dari Gunung Kidul, katanya mau ke tempat Siwa Adam Siwa katanya. Tapi ya tidak mau ya, tidak bisa memaksakan karena perintah dari leluhurnya supaya tidak naik gitu ya. Spesialnya pada nyapu kabuyutan itu kita kedatangan tamu dari Gunung Kidul. Dia sedang mengembara, katanya mau menemui ke sini. Ternyata pas harinya tidak naik, tidak jadi masalah. Itulah kehendak, kita tidak boleh protes atas wujud kehendak yang maha kuasa. Nah, sebelum proses nyapu kabuyutan perlu diketahui juga bahwa yoni yang ada di Indihiyang ini tidak memiliki ceret. Ceret itu jalan air. Jadi kan kalau lingga itu dibasuh ya, kemudian si air buangannya itu ada mengalir. Kalau ini dia tidak memiliki ceret air. Sangat berbeda dengan yoni-yoni yang ada di seluruh yang ada lah. Rata-rata yoni yang namanya yoni sampai India, Jawa Tengah, Jawa Timur itu memiliki ceret. Tapi yoni di Indihiyang dia tidak memiliki jalan air. Sangat berbeda dengan yoni-yoni yang lain. Kalau lingganya banyak persamaan, 4 kali 5 pancen itu umum. Tetapi yoni di Indihiyang dia tidak memiliki jalan air. Artinya dia mandiri, tidak bercabang dan yang lainnya. Itu mungkin salah satu lingga yoni yang ada keunikan di Indihiyang yang berbeda dengan lingga yoni yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di India, sekalipun di Museum Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dia ceretnya punya 2 lingga yoninya. Tapi yang di Indihiyang dia tidak memiliki jalan air. Artinya kemanunggalan, kemandirian ada di Indihiyang. Banyak sejarah yang bisa diungkap
biarkan itu ada di dalam ruang-ruang dialog kesejarahan, dialog-dialog kebudayaan. Sekarang ini kita akan melakukan laku nyapu Kabuyutan, karena ini Gunung Kabuyutan, membersihkan sekitar, karena ini baru merupakan bangunan yang batu-batunya adalah bangunan. Ke bawahnya itu 2 meter tuh bangunan tua, di tengahnya ini persis seperti halnya Ka'bah. Itu ada pintunya ya, ada pintu, jalan pintunya di situ ya. Di jalan pintunya di bawah naik ke sini. Jadi persis seperti halnya Ka'bah, cuma ini menghadapnya ke utara. Dalam naskah Sang Hyang Siksakan dan Karesian, ke utara itu menghadapnya ke Kawisnuan dan yang lainnya. Mungkin sakitulah kanggo buka ngeunaan ieu situs Linggayoni anu aya di ieu tempat. Mudah-mudahan urang tiasa nyanak simbol. Jadi ningali Linggayoni teh ieu teh ningali diri urang. Ini bagian kepala ke dalam, alif upami ieu diangkat, dihandapkeun teh aya lobang. Jadi kotak lingga tepat kan gitu kan. Dihandapkeun teh aya kotak alit. Jadi lamun ia ditumpakeun teh si kotak alit kosong pasagi 4 kosong di lebetna teh teu katilihan teu rapet. Tapi aya kosong. Hartosna eta wilayah bati niah. Hate urang ruang ieu kedah dibukakeun. Ieu simbol dina Linggayoni Indi yang hartosna emutan urang kedah dugi karena ruang hate urang. Ru'yatullah fi dunya bi ainil qalbi panon hate. Jadi ningali kana batu kedah emut merhatoskeun kana awak salira sanes jembah mikiran batu. Tapi emutan urang pas ningali ieu engel diuihkeun kana hate urang. Karena ieu simbol raga salira diri urang anu dikejawantahkeun ku kolot urang ku indung bapak urang, dikejawantahkeun kana bentuk simbol. Artos dirawat ku urang ayeuna, mudah-mudahan ilmu diri jati diri asal usulna tiasa nyerep tahu pargi urang ngajaga simbol ilmu. Artos itu tujuannya ku Kabuyutan tunggal sasi mulud kitu nya. Sakitu heula anu tiasa kapiatur uih-uih nya resep ari ku ngobrol mah, tapi moal tamat-tamat moal digawe-gawe gitu. Ayeuna mah digawe bade sasapu. Sakitulah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, ini mah ya orang